Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta, abdi Rina Puspitasari di kelas 12 IPA 2. Di dieu abdi bade ngadugikeun biantara basa Sunda perkawis rapat OSIS. Bapak pembina OSIS anu kusim kuring dipihormat, Bapak atau Ibu guru anu kusim kuring dipihormat, saderek sadaya rengrengan pangurus OSIS anu kusim kuring dipika cinta, langkung tipayun mangga urang sasarengan ngedalkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa riung mupulung di ieu tempat kalayan sehat walafiat. Salawat sinareng salam mugi ngocor salalamina ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu sami linggih, salajengna sim kuring seja ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan ku kasumpingan saderek sadaya kana rapat OSIS dinten ieu. Peryogi kauninga ku sadayana pangna urang ngariung teh nyaeta bade ngabadankeun perkawis rancang kagiatan dina raraga mialing tepung taun kamardikaan Indonesia. Sok sanaos ari kanaderna acara puncak mah masih keneh lami. Nanging ari tatahar mah kedah ti ayeuna keneh. Hadirin anu sami linggih, acara mialing tepung taun kamardikaan nagara urang teh saleresna parantos janten agenda rutin di sakola urang. Unggal tahun tangtos bae diayakeun rupi-rupi kagiatan kanggo ngareah-reah atanapi ngaramekeunana. Sapertos tahun pengker urang ngayakeun balap karung, balap bakiak, neda karupuk, ngagebuk cai, nyandak kaleci dina sendok, dina digegel, dugi ka olahraga nu kalabat daria sapartos futsal sareng main poli oge diayakeun. Sanaos teu dipaparin hadiah oge geuning pamilon atanapi peserta mah sakitu seueurna meh wae teu kalombakeun sadayana da kasengker ku waktos tea. Kukituna dina ieu kempelan hayu urang badantenkeun sing asak kagiatan naon bae nu bakal dilaksanakeun dina mialing kamardikaan tahun ieu. Naha bade olahraga wungkul atanapi ditambihan ku kasenian ongkoh upamina. Dina olahraga meh resep kumaha upami guru-guru diajak ngiring janten pamilon diabenkeun sareng siswa. Jigana bakal nambihan rame atuh bilih bade aya kasenian. Tiasa wae dina panungtungna dipungkas ku jaipongan, dance atanapi karaoke lagu Sunda. Panginten bakal resep pastina. Saparantosna capek ngiringan lomba dihibur ku kasenian tapi eta mah sakedar ide. Panginten nu pastina mah kin urang badantenkeun langkung paos meh sadayana pak sapuk sarta mupakat. Hadirin anu sami linggih, rupina cekap sakieu wae pisanggem ti sim kuring minangka pupuh OSIS anu ngawakilan jajaran pangurus OSIS liana bilih aya basa anu kirang entep saeureunna atanapi kecap anu kirang meureunana larapna mugi kersa ngahapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.